أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karam. Iya urang keur cicing di Pandeglang terek ngaji sungkuring mah rek nyaritakeun asal usul Pandeglang. Di Pandeglang teh aya hiji jelema sakti mantraguna. Weh, moal aya tanding. Ngaranna Ki Buyut Papak. Ki Buyut Papak teh moal aya tanding lamun gelut. Moal aya tanding lamun ngamasalahkeun masalah kiai kakiaian aya di manehanana kajawaraan aya di manehanana. Ki Buyut Papak teh boga kaistimewaanana mun dibeulem teu teurah. Urang Pandeglang mana mantep Ki Jamal ulah sambarangan eta. Oke, beres acara urang beulem coba. Moal teurat lah, moal pati-pati atunya nanti. Ya Allah, nah, Ki Buyut Papak teh seorang manusia, orang Pandeglang, saktina luar biasa. Kabelah dia eueuh tanding, masalah eueuh tanding, gelut, eueuh tanding segala rupa, boga kamonesan, nyana leuleukeunna. Nyen gelang tapi nyen gelangna lain cara zaman kiwari belum sanggeus tadi belum diketrokanana make leungeun urang Pandeglang mah tulas sambarang make leungeun di luhur batu eta sanggeus tadi belum ditakolan dibentukeun gelang dibentukan gelang saenggeus dipek-prekan ternyata ieu teh horenganan kudu dikacaikeun batu nu eta kumanehanana disimpenna di hiji tempat ngaran tempatna eta di Kabayan Cikole ayalah kuari disebut batu ngamprak. Neangan tempat jangan nguluikeun lalakon aya di Cikolaken Cikole di naon kitu ngaranna Kabayan keneh ngan Kabayan Citaman aya cai di dinya mah dibeulem dibentukeun make leungeun dipek-prekan teu kuateun batuna maka disebut batu beulah. Kula mah asal ngadengin nu beulah muringkak bulu teu maksudna bisa medehem mana bae sia mah kolot-kolot tah kuari teh aya batu beulah di Citaman Kabayan Citaman Masya Allah di dinyala dibentukeun rapih jadilah gelang maka ngieuna disebut mande gelangna gelang zaman harita langsung anjeunna lapor ka Syekh Maulana Hasanuddin diiring ku 5 jelema. Syekh Maulana Hasanuddin almarhum al-maghfurlah kudisa sirruh ya Allah ya Rabbi kaget seorang Pandeglang kampung anu luar biasa bahkan lain sekedar kampung leuweung meleg-meleg bisa jijieuna nu sakieu hebatna diterima dengan 12 tangan ku Syekh Maulana Hasanuddin saenggeus da diterima teu meunang balik deui eta Buyut Papak teh diangkat jadi penasehat keraton jadi boga sejarah lain lalagaan maka Pandeglang teh disebutna Panegelang lantaran zaman harita mah masih kena aya Belanda dilempengkeun Pandeglang
sebab baheula Belanda mah loba pandendles pande dan lain-lain sebagainya. Nah iyalah asal usul Pandeglang. Cek sakaol mah lain kitu. Sesari Hidayatullah teh nyerang Banten, babat Banten nu dititik beratkeun ka Syekh Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 berhasil Banten teh dikuasai ku Sesari Hidayatullah tahun 1570. Maka Sesari Hidayatullah teh nitipkeun Banten sebab geus selesai. Kaselesaiana saur Sesari Hidayatullah, alhamdulillah Banten geus jadi milik urang. Terus sampaikeun ka Lampung. Belah dituna Brebes, Tegal. Lain letik-letik keraton Banten teh di Brebes di Tegal, belah dituna Lampung. Masya Allah. Pajajaran teh ieu teh beunang ku Banten. Maka cek Sesari Hidayatullah ieu ngaranna Peniglang. Peni teh nyambung, gelang teh gelang nyambung gelang bahasa kinayah. Maksudnya nyambunglah perpolitikan, nyambunglah perekonomian, dibangunlah ku Sesari Hidayatullah perpolitikan atas nama Banten jeung perekonomianana. Maka Banten teh boga Pandeglang lain letik-letik sejarah. Hebat Pandeglang teh, kebancak bangga orang jadi orang Pandeglang. Boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang, lain sekedar ku orang Banten, dibaca di Belanda, dibaca di Jerman, dibaca di Perancis, dibaca di Inggris. Pandeglang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu. Wah, Pandeglang. Tapi cekaruhuna lain kitu Pandeglang teh. Pandeglang teh sawareh mah nyebutkeun ieu teh maksudna dedeleuan anu jelas. Bahasa dedeleuan anu jelas teh negla. Di Pandeglang teh aya hiji lembur ngaranna eta Sanghyang Herang. Sanghyang Herang kudu ka amat tah menyebutkeunana. Nanya na bangsa ke modal kos kitu mah mal nyaho cenah tuh. Di mana lembur Sanghyang Herang teh? Di dinya teh aya batu. Daerahna rada pasir. Di mana? Herang. Sanghyang Herang. Itu nyaho jepres ya. Itu sejarah sih bakal ditembak orang Prancis ya. Di mana? Sanghyang Herang. Di dinya teh rada pasir. Idinya aya batu gede, batu teh diesian ku 4 jelema, juruna teh lamun urang kadinya negla katempo ke arah utara, ke arah barat, ke arah selatan, timur, maka disebutna negla. Siapa lamun hayang negla dedeleuan tah ka Sanghyang Herang. Luar biasa. Maka kolot nyebutna tuh di Paneglaan. Mun hayang neuleuh ka mana-mana tuh Paneglaan. Nah eta teh bahasa karuhun. Sanghyang Herangna bahasa karuhun, peninggalan karuhun. Haju bahasana ge tuh Paneglaan cekaruhun. Geus Paneglaan teh dilempengkeun jadi Pandeglang. Tilu sia mangajina. Masyaallah nyaretan bener tuh. Tuh kan, iyalah Pandeglang, masya Allah. Iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia, tapi dunia, masya Allah. Masih kena ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah Pandeglang. Cuman nu dua deui dianggap dhaif, nu tilu eta mah mu'tamad. Ente coba ke perpustakaan Belanda bakal aya. Mun kukura dibacakeun bahasa Belandana ente kaget. Aya bahasa Inggrisnya pasti kaget. Moalna aja aing bahasa Inggris teh nu nyaho mah ngan I love you doang.
iyalah Pandeglang eta sakadar wajah tasnya istimewa eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat eta nu leuwih hebat deui di Pandeglang teh aya hiji kiai ngaranna Dasim lamun di Anyar eta teh ngaranna Jasim baheula teh Anyar teh lain Anyar eta teh Sudi Mampir baheula teh disebutna Anyar teh Sudi Mampir ketika Herman Danles ngebangun jalan disebut Anyar Panarukan setelah selesai jalan urang dinya teh nyebutna Anyar jalan Anyar buatan Danles nah ieu teh katelah bae orenganan eta teh bahasa Anyar teh di zaman Danles jadi kuari kasebut teh Anyar cek sakaum lain kitu aya hiji jelema ngaranna Kiai Jasim Kiai Jasim teh menguasai ilmu zahir batin gawena ngan sakadar ngalalauk ka laut boga guru mursyid sageusna meniti dengan sulukna jadilah manehana seorang manusia nu berderajat hiji titip guru mursyidna ngan sakieu hiji doang cek guru mursyidna jelema nu mere moal kudu susah sakitu jelema nu mere moal kudu susah tancepkeun ka jero hate tanamkan di jero hate lakeun di jero hate jeung kudu daek bura beres salila hirup sebab ieu dunia teh bakal ditinggalkeun geus lamun ku urang dibikeunan engke bakal kapagih jaga di akhirat nya cak guruna teh jelema anu mere moal jadi susah moal susah ku mere akhirna manehanana ibadah di Anyar keur carita Anyar heula ibadahna nya nama lain sekedar di darat di mana-mana beres ngaji ka laut di laut jangkar dikahandapkeun mancing ongkoh ngajaring ongkoh tapi sholat dia di luhur parahu terus bae Jasim luar biasa lamun urang nyaritakeun sholat di parahu aya nu masantren cara urang kieu teu kaget aya modal ieu ndek kumaha coba sholat di parahu ayo ya di darat ge carang ngomong di parahu ya da ieu di parahu ge sholat bae ya Allah ya Rabbi mancing dengan sakadar zahirna we hungkul mancing rek meunang rek henteu ngan lamun bener-bener teu meunang di akhirnya ngadoa ya Allah ya Rabbi ulah datang ka abdi poos ieu balik teh hiji dua mah bere ya jasana jang abdi jang fakir miskin lauk nonjol sorangan mancing merek menang rek henteu sebab nyanana salat di luhur parahu tapi rek balik lauk nu mana bae hayang diala hayang dibawa sebab lauk eta kan boga aambeula saha ieu nu mancing saha ieu nu di luhur parahu pasti ieu aing teh digunakeun mangpaat disodakohkeun didahar ku balerea haju dipake ibadah lauk ge hayangin kula kamari mancing jeung ieu ya beneran ini alal hak mancing Masya Allah barang mancing mulung gede sageus meunang suraknya ragak deui lauk emas anu kira-kira 5 kilo teh ragak deui nana kieu bae nanya ka kaula kieu kok ragak deui atuh lauk teh boga aambeun tolol atuh nyahoun nya ge aduh kesambarangan lauk teh waliullah mah lamun mancing lauk rabang solihin lamun ka laut lauk teh hayang dibawa ai si ieu mah lauk nu geus aya ge gocobok indih ya Allah ya Rabbi kunaasna teh hirup ngaji sholawat atuh maca sholawat tah ieu ngaranna Jasim satu ketika di Jasim
asal maghrib memeh maghrib keluar dina laut maksudna geussan mancingna sebabnya jadi imam maghrib. Satu ketika ieu aya angin henteu bisa mendarat di laut. Masya Allah Gusti abdi teh imam di masjid teh di darat teh lamun eueuh abdi meureun jelema teh paburia ya Allah ya Rob sementara angin terus niup teu bisa mendarat. Terserah Gusti abdi mah sebab abdi mah ieu teh diparentah ku Gusti ka modelanana Ki Jasim di masjid ngimaman aya di laut aya. Deh urang bisa kitu nyandung urang. Geus ya pokona mah moal kanyahoan kuno kolot dinu kolot aya dinu gora terus. Ya Gus kula minta jampena kae heula Gus. Tenang heula nu kos kitu mau malah diturunkeun. Tuh ya ieu Jasim. Luar biasa Jasim Masya Allah. Nah satu ketika anjeunna ngadenge di darat teh budak leutik ceurik aya tiluna nu ceurik teh ditanya emakna di ieu kunaon budak careurik hampura Pak Jasim kunaon ti kamari budak ieu lapar candahan. Masya Allah atuh lain bebeja cek manehanna lauk anu menang di laut langsung dibikeun kabeh geuna di dahar. Bahkan manehanana manitip di besi aya jelema-jelema nu kalaparan anu hese dahar bebeja ka kaula insyaallah kukula dibantu percis ku siapa kita mah kitu mun aya anu ceurik bebeja ka kula asal nu ceurikna umur 17 tahun cewek deui wah bengkol bae jelema heran aing mah sairlah Jasim. Akhirnya Ki Jasim teh terkenal di daerah anyar teh baheula mah sudi mampir keneh ditaluturkeun ku urang dina boga elmuna naon sih Pak Jasim Kiai Jasim hiji beti guru nu mere moal miskin moal susah ku sebab mere eta beti guru kula dipraktekeun ku urang dina boga saeutik bikeun Masya Allah muyah mayah berkah asal yakin modalnya yakin ikan nu hese ge yakin oh lu urang menceritakeun keyakinan hesena lain lalaga datang ka segede kieu urang can boga keyakinan keneh bae sebab lamun hudang peuting culak-cileuk teh beusi ayam momonon si aya pocong eta karana teu boga keyakinan geus kitu tah. Ya, urang mah kana rezeki bae hampir teu yakin padahal Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an tapi teu daek yakin masih kene meronta kabeh tah ieu lah Jasim kita luturkeun ku urang dinya berarti ngamuridkeun ilmu nu dipraktekeunana jelema mere moal miskin nu mere moal susah sakitu bae akhirna muridna loba geus loba muridna nyana ka Mekah berangkat balik ke Mekah. Masya Allah ingin masjid di Anyar tah masjid nu pertama ngabangun di Anyar eta ngaranna Jasim mantap besi aya jalan Haji Jasim kuari geus apal dong besi ente ka Anyar ieu teh aya jalan Buyut Jasim eta manehanan nah eta Jasim teh lantaran ngabangun masjid urang dinya nyebutna Anyar masjid Anyar nu tadina ngaranna sudi mampir kuari ngaranna Anyar hiji sababna jalan menang denles nomor kedua sababna menang Abuya Jasim nu indah deui Dasim mah di Pandeglang kehebatan Dasim ibadahna nya nama di leuweung bae naik ke tangkal kayu sholat di luhur tangkal kayu wih hebat jasa ngadengina mah urang ngeunaheun si ieu ge sok naik ke tangkal buah batur deh beak kabeh naik tangkal kalapa beak buah beak antak si ieu mah kos kitu beungeut kucem kadeulna ieu Dasim istimewa ibadahna zahiran wa batinan mantak di Pandeglang mah istimewa sebenarnya mah
Kiai Zohir Ambalaya, Kiai Batin ge loba, Kiai Zohiron wa batinan Ambalaya. Pandeglang baheula mah urang Tangerang, urang Bogor, urang Sukabumi, urang Cianjur, masantren teh lamun encan ka Pandeglang Kang Anggus. Sebab di Pandeglang mah loba ulama Zohir batin. Pokoknya hebat baik kidasi mah, sebab manehana mah nyandung opat. Lamun ka mamana ieu pamajikanana ngabring opat 3.000 dana babageur. Lamun nu ieu ngalahirkeun ditungguan ku nu tiluan, lamun anu kadua ngalahirkeun nu tiluan ieu nungguan ngeropean. Masya Allah mang nyangungkeun mang nyeseuhkeun dongengna be urang resep kitu teh bisa mantep. Ieu dasim aya di Pandeglang. Aya hiji jawara urang Tangerang nyabaklah ka Kiai Prawira almarhum almarhumlah kasekong bebeja mal dibejakeun ngaranna sebab eta anak insuna loba keneh ayeuna bebeja mama abdi malah embung elmuna naon hayang ilmu naon tuh hayang ilmu bisa nyandung ulah sia nyandung mah engke eungap di dunia nu sakieu legana bakal karasa eungap nyawa sia kolong leuit eungap nyandung leuwih eungap tibatan cicing di kolong leuit sempit sia karasana. Imah na ngabangun urang tapi urang agag-agagan di kadinya, imah nang urang mobil nang urang tapi ketika urang dek balik aya eueuhnya tah leuwih serem tibatan sepaan eta lamun nu kolot nu ngora mah biasa bae sih indah bae mau leuwih tibatan mau nu kolot lamun geus manyun bae ge waduh sareuda komo lamun geus jebris waduh jantung murang. Cek Mama Prawira ulah lah zaman bisa mah ulah teh kula mah ya yang nyandung menta jampena dibere kieu jampena nya ieu dengekeun ku kabehan. Lamun orang ngala wudu ti zuhur wuduna eta kudu ditandean dina ember, asar tandean dina ember. Cek Mama Prawira maghrib isya subuh tah serius haju lamun haju aya kalapeh hejo tapas luhur jeung handapna bolongan saeutik setengahna inum ku urang setengahna deui cokot tah cai ti ember anu meunang wudu tadi hijikeun ka dinya haju tutupan bacaan ku maneh engke inumkeun ka pamajikan maneh ngan babacaanana moal dibikeun sakitu atuh sia nyarandung kabeh ieu nu bahayana. Ya yang medit-medit mun kitu boga duit nyandung tah ieu mah dipikeun ieu carita Mama Prawira we akhirna dibacaan bener saenggeus da dibacaan inumkeun sesana kalapana ieu pendem hareupeun lawang saha lawang imah urang geus insyaallah dilaksanakeun jampena doang moal dibikeun tah eta alhamdulillah nu kolot nu ngora kabeh opatana namun ka mamana ngabri aku istimewa we pokona. Masyaallah ka mamana ya Allah bajuna akur sagalan akur tilok mararah sama sakali eta jampe ti Mama Prawira banjurna luar biasa. Nah eta ngara barang ditanyakeun mama eta Siti saha jampe ti Mama Dasim baheula di Pandeglang teh aya ngaran Ki Dasim Kiai Zohiron wa batinan ibadahna lain dihandap di luhur tangkal kayu ge salat bae iyalah Dasim jadi boga sejarah lamun di anyar ngaranna Jasim lamun di Pandeglang ngaranna Ki Dasim kiai kabeh badak lamun urang nyaritakeun seputar Banten kabeh ge boga sejarah. Baros seorang nama manusia intelek ngaranna DJ Baros anu ngasahkeun keratonan Banten setelah babat Banten teh anu ngasahkeunana DJ Baros teh ngaran jelema ya aat badinya dagang can nyahoana naon
tuh kan istimewa. Nah iyalah seputar ngaran-ngarana lamun ku urang ditataan KBG aya wajah tasnya Labuan, Anyar, Caringin, terus Karang Bolong, eta teh aya titi mangsa nu mantak di ngaranan eta teh. Pandeglang, Serang, termasuk Banten mah geus kacerun ka aun-aun kapancara ka mana-mana ka beja ka unggal negara. Harapal kabeh tentang Banten mah. Nah, ieu Pandeglang teh heula. Ieu teh julukanana nu asli nama Kota Wali. Baheula sempet di zaman Belanda teh disebutna Kota Wali teh. Kabelah dieuna diganti Kota Santri. Kabelah dieuna diganti Serambi Mekah zaman Pak Harto. Kabelah dieuna kuari, Masya Allah, segala rupa aya di Pandeglang. Segala rupa aya di Pandeglang geus pokona mah hese nyaritakeunana. Begal urang Pandeglang. Pamalihan urang Pandeglang, tukang nyandung teu bener urang Pandeglang. Segala rupa orang Pandeglang bae geus anu katangkep di Mekah teh mukimin orang Pandeglang. Wahara. Tapi ulah neuleuh kituna sejarah kiai-kiai jebolan Pandeglang. Masya Allah. Mantak urang bangga di Pandeglang. Aya Ki Bustomi, aya Abuya Cidahu, kuari senyit. Kiai Mupasir, Mama Ujang di dieu. Deuk ka mana di neangan ilmu teu kudu jauh-jauh. Beakeun ta ilmu Mama Ujang. Ujianana moal beak datang ka Iraha gitu. Tuh Mama gitu kan Ki Mupasir ente mun hayang zuhud ka ditu. Kalau urang ka ditu belajar ka ditu, ulah dahar, ulah nginumna saeutik bae. Si ieu sapoe kuat, 2 poe 4, 3 poe geus kieu bae tah. Iya, mabok zuhud cenah. Ya Allah ya Rabbi. Udah gue tinggal bangga na bae ngadenge. Masya Allah kuat amat, itu hebat amat, kiai anu hebat amat. Dan mantap kulawa tanpa sepengetahuan kiai-kiai anu bersangkutan. Kulawa penting sesok doakeun, kemudian dihadiahan, ununya hok BG nu mantap cara rintaeun sebab kulana sok kirim Fatihah. Ka ieu ge sok ila hadratir ruhi fendi al-Fatihah. Geus bae gitu, asa geus paeh tapi itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Keistimewaan kidasin teh lain sakadar nyandung tetapi nyana horenganan seorang bengkong nu mantap di Pandeglang mah ilmu bengkong teh aya loba tuh. Pengkong lamun di Garut bengkong, lamun di urang pengkong, lamun ieu mah pengkor, beda santak-santik lah. Eta teh keistimewaan kidasin teh bisa nyepitan, bisa nyundatanana babacaanana tuh baheula kula boga babaturan diturus eta teh almarhum Kiai Haji Hasim kabelah diana bareng jeung kaula di Garut Kiai Haji Tatang eta ilmu pengkong nama aya tadi dia diturus tah bahkan loba nu ngaralep. Tapi kidasin mah nyana mah kidasin lamun nyaba aju aya budak hayang disudatan kade dicekal doang gitu make ieu doang simpreng beres make curug doang simpreng beres langsung. Hebat tak kidasin dakwah teh lain sakadar ngaji, lain sakadar ilmu batin kajandung nyandung punyana didakwahkeun encan sampurna lalaki lamun can nyandung sakitu kapan gitu kan asal bisa jampena. Lamun teu bisa jampena ya ulah daripada haji urang agag-agagan balik ke mana ya ieu balik ke mana ya ieu imah nangieun nyana isada di Sisamling tempat eta teh beres tah ieu kidasin teh pandai nyundatan haji nyundatanana mun keur teu mawa alat cukup make curug we. Ya Allah ya Rabb. Pernah sih ge nyundatan di talian gini. Manya nyundatan di talian. Beres nyundatan bentak teu bentak kieu. Salah nyundatan tah bawa ke Sunan Rohmat teh belajar nyundatan di Kiai Ali Murtado. Balik ka dieu langsung dipraktekkeun ku manehanana. Pohoan nya teu bebeja sakumaha simpreng mah beak kabeh. Atuh pararae jelema. Berangkat deui nya ka Mekah ka ditu. Bebeja ka guruna. Mama, kunaon?
dia kukul mah di sudatan para raeh kabeh jelema emang sakumaha nyundatan atuh bea kabeh ya atuh manajang pamajikanana cesakeun saeutik atuh tah dipraktekeun tah ieu Sunan Rahmat Godog etalah anu pertama meraktekeun nyundatan yakni bengkong hasil daripada belajar ti Kiai Ali Murtado Mekah. Nah dia dilanjutkan ku Kidasim. Jadi Kidasim teh boga sejarah hiji ibadahna lain di masjid lain di musola di luhur tangkal kayu ge terus bae ibadah. Nomor kedua pamajikanana opat tilok ribut. Nomor katiluna bisa nyundatanana tilok ceurik budak teh jeung tilok getihan. Cukup simpreng beres ya Allah mun ditolak alam teh ka karake tolak budak terus beres sudah karake tolak beres kehebatan Kidasim ya Allah ya Rabbi luar biasa Pandeglang teh boga sejarah istimewa lamun urang nyaritakeun ahli batin di Pandeglang almarhum Abah kula sok dongeng ketika masanten di Prakiwai Kiprewira sok milu sekong sok milu jamiahan Kaki Abdul Halim sok tukang mawa kitabna kitab Mama Sekong eta teh nu diajina mah Jamul Jawame beja cak Abah teh kos kitu jadi berarti lain samarangan tah Ki Abdul Halim emang kumaha Ki Abdul Halim mah teu kukubah ngan sakadar hebat mamanehanana pernah satu ketika nyana lempang di jalan kereta tasbehna murag di jalan kereta eta kereta nguik-nguik kan teu bisa maju aya tasbehnya mah wih eta masinis kaget ieu aya naon ieu teu bisa maju barang ditempo aya tasbeh sieun kabeh nyekel tasbeh eta sieun nyekel tasbeh barang ditingali tuh nuanieun ieu tasbeh tadi nu liwat mah Kiai Abdul Halim kadinya teh digerokeun bae ya ki oh bener cenah terus we ditinggali heuh tasbeh kula dicopot kareta maju deui coba tasbeh sia coba aing oh ya Allah ya Rabbi da ieu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kitu rek nyaritakeun ngaji sim kuring mah lantaran isin ka kiai-kiai di dieu wirang ka ama cacak-cacak ama masih kuring ya insyaallah meureun hiji hadis dua hadis lah aya nu apal ngan kulantaran di aya ama taaduban ka ama embung lah maningan dongeng seputar eta bae mun ku urang dicaritakeun mimiti babad Bantenna terus ka Pucuk Umuna terus ka Serang terus Pandeglang Labuan aya saha di Labuan teh kaya di urang teh aya Syekh Daud Cibandat aya Syekh Asnawi Caring beuh lah dina aya Ki Husein carita geus puguh di Bantenna aya Syekh Maulana Hasanuddin aya Syekh Yusuf ya Allah ya Rabbi kabelah dieuna aya Ki Abdul Halim aya Mama Armin Cibuntu Kiai Prawira beuh pohara jasa disusul kuno kamari ieu urang apal Abuya Cidahu Abuya Bustomi jeung saantara urang nyaritakeun baros nyarita Pandeglang mah kaya santri kaya ustad kaya beunghar kiai Zohir jeung Kiai Batik teu kudu ka mana ngaji teh cukup di Pandeglang bae teangan lagi kiai anu berpolitik aya kiai nu tasawuf aya kiai anu macam-macam ente dek neangan kiai teu kudu ka Jawa Tengah Jawa Timur cukup dek belajar politik aya di Pandeglang Banten dek belajar ekonomi kiai anu dagang ambal ayah geus teh nyaho kaler kidul haram halal geus teh kiai eta teh ambal ayah bari tah masa kiai boga showroom HP showroom mobil pada teh urusan jeung bang ai bang teh lamun ku urang dibaca kitab dakepan mengandung riba di ditu da teh urang mun carita ah moal dibacakeun izin ka ama nang dijelasna mah seperti eta eueuh masalah eta teh seni variasi. Jadi di Pandeglang teh kiai anu tasawuf loba, kiai anu zohir bae loba, kiai anu zohir batin ambalaya, kiai anu berpolitik loba, kiai anu berekonomi loba, kiai anu berbudaya ge ambalaya. Teu kudu neangan ka mana. Tah si budak teh mah santren, jago ngaji. Ditanya nahu sagilak, ditanya maani bade bayan, sakicep. Komo ditanya pikih mah ulah ditanya aing mah pikih mah tuh sapopoe aing mikih
ih babarin teh budak teh ya Allah ngan kabelah dina asal ngobrol asa pangpinterna tulak cangkengna geus lain dicangkeng diceli Masya Allah mun aya masalah asa panghebatna bae teu bisaeun kiai eta mah kaing lamun aya naon sia mah ngaji teh kara kamari kaing deuk ngaji naon lamun aya pasine ketrukeun ilmu sia jeung aing ambu ieu horenganan ilmu nu hese mata ngomean eta dipanggil ku bapana sia ku aing dipasantrenkeun meureun 10-15 tahun mah aya kabeja sia teh bisa ngaji cak batur bisa ngaji teh cak aing mencak di mana ke masjid di mana dicarekan-nyarekan deui di mana kaciduhan jiduh deui di mana digrokeun teu nembalan sia marah di mana ngagrokeun batur nembalan batur teu nembalan sia marah can bisa ngaji kos kitu mah eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah mondok deui sia ka ditu mondok deui biayaan ku aing Abah jageus beak cak jala ieu kaler sakaler kidul sakidul wetan sawetan masantren deui sia kos kitu mah can naon tamah kakarak bisa baca kitab bisa narkib bisa nakrir eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah ngaji deui sia ka ditu pangnuduhkeun atuh Abah ka mana ku aing sia dituduhkeun ieu lalakon teh di Bagdad sia kuari ti dieu berangkat sekitar 100 km didinya bakal aya jelema boga santrina ngan 3 teu meunang leuwih santri teh 3 bae aya anu maksa kadinya hayang 4 teh nu hiji kudu kaluar tah pasantrenan kiaina anu memehna ge geus eungap kieu amat ya aing mah santren ya biasa loba santren teh urang mah pan hayangkan dulu loba santrina kabeh babari maling kerak ieu mah lain santren teh ku saeutik cenah santrina ya Allah ya Allah dilaksanakeun santren ka ditu ngajina lain ngaji amil jurumiyah lain ngaji sorop lain ngaji nahu lain ngaji ma'ani bade bayan ngaji teh digawe tuh angkatan taneuh tuh bawaan batu tuh sia itu tuh pindahkeun ka anu nurut we geus satahun teh geus satahun cak kira aing iraha ngajina kok gaji teh kieu bebeja deui ka bapana Abah jagening ngaji teh kos kitu titah gawe atuh gawe mah mending di lembur digaji meureun digawe di lembur mah komo haju daftar ke AAT maka dia jadi pelayan tina teu digaji ge maling-maling kadu atuh tabah seperti eta cenah sia mah teh ya teruskeun kasimpulanna mah teruslah 3 tahun di dinya karasa si horeng ieu ngaji teh teka caritakeun ilmu-ilmu nu digaweanana aneh ilmu teh teu kudu deui kasimpulanna mah hasil ngaji kitu we ayeuna mah mun neuleuh nu saluhureun isin nulis sahandapeun karunya nu paling hebat mun neuleuh awewe teu hayang awewe teh biasa-biasa bae kos neuleuh kadal pan ari ieu mah dikiaikeun ku batur lamun aya nu ngiceupan jahe beuh komo si eta mah teu kudu dikiceupan ngiceupan sorang jeung deui nya mah lain awewe bae keboreuneuh ge dikiceupan brengsek ieu mah bajingan ki ato ulah disangka hebat kadeuleun kos kitu kos kiai sarua teu meunang manggih nu bahenol tah ieu
hayang neuleuh awewe biasa-biasa bae bari teu ngarobah tina sikap kestabilan diri jeung kanormalan horeng aya elmuna nu mantak Tuan Abdul Qadir Luhur diangkat jadi wali kabelah dieuna Gus Dur diangkat jadi wali belah dieuna Habib Lutfi beuh nya kasep dinya na Habib dinya na pinter dinya na wawasan di manehanana pergaulan di manehanana ndek saha awewe nu tersepeun atuh ka Habib Lutfi mah aya kabeh di manehanana haju loba di nu harayangan baik kalangan syarifah komo kalangan ahwal mah apa manehanana haju hayang henteu apa teu normal anakan kapan sih mah nu kanyahoan mah opat nu kanyahoan ku urang nu teu kanyahoan wallahu alam jajuri kabeh tah mah ilmu eta horeng nu hese teh Gusti Allah nu agung ayeuna geus karasa ya Allah neuleuh nu sugih biasa bae deuleuh pejabat biasa bae malah mun deuleuh polisi teh karunya sia teh bakal ka surga apa ka neraka hirup kos kikituana mun deuleuh tentara teh karunya maksudna karunya sia teh bakal salamet apa henteu cacak-cacak aing dikiaikeun ku batur bapak aing ge sakitu hebatna wallahu alam sebab hawa nafsuna masih gede kene teu ngarahoun batur teh aing ye masantren teh geus datang ka dia balik ayeuna ka imah katingali ku bapana sieup kasieupannana lain deui eta ya Allah ya Rabb ngurusan bapa pohara isuk-isuk lain ku pamajikanana diurusan teh ku anak nu tadi teh ya kebutuhan bapa misalnya hayang cai panas cai teh kopi manehanana nu tandak nyeusehan baju bapak teh lain ku pamajikan tapi ku manehanana segala rupa teh ditangkes ku manehana hebat aing boga anak insyaallah alhamdulillah ya rabbil alamin hiji mangsa bapakna hayang dahar jeung hulu embe kabeneran sekitar 20 meter tidinya aya warung ngajualan hulu embe di timur tengah mah kitu kus di Arab akhirna meuli lah si anakna kadinya nunggus dikemas dipasak sakitu bagusna dijingjing ku manehanana kira-kira bangsa 10 meter deui ka imah dibongkar ku nyana ku anak cokel matana di dahar mantap sorangan bae celina kunyana dipotong ke dahar letahna di dahar otak paneuna otak mah mantep heuh polo tak kudu boga polo mantak ke polo na ya Allah di dahar keneh masya Allah geus eueuhna naonan dibawa ku yada ka imahna bah ya hulumbe alhamdulillah dibuka ku abah na kaget ayo matana ka mana pecak bah matana bah embena pecak ai celina embena torek bah ai letana ge eueuh tah eueuhan bisu bah embena bah gagu dibuka ku jana japolo lagi eueuh ieu nya eta tuh bah cenah bedana teh embena teh keur hirupna teh botak eueuhna naon cak bapana tuh balikeun deui ka ditu balikeun aing teh kadahar naon balikeun ka ditu bah perjanjian anu boga warung di mana barang geus dibeli cacat sakumaha cacat dage tidak bisa dikembalikan deh atuh sia bodoh amat wallahu alam kula nu bodoh atau tukang warung atau bapak nu bodoh sia masih ieu kumaha ieu banyak aing ieu hayang hulu embe ku sia dibere hulu embe ku ti dituna kieu bah beureun kieu maksudna mah bahai kolot mah beureun wasok ngadahar barang nu bagus-bagus geus be kena anak bah meureun ngadahar nu ngeunah kolot malah atuh cukup we tulangna goblok sia
ka aing sok kumaha naon meureun kitu bah ja meureun aya babasaan kolot mah lamun boga anak ngeunah tapi anak mamun boga kolot nyang carung kolot bah lamun boga anak teh tah jeung sia tapi anak lamun boga indung teh jeung bapa titah di imahna ngan titah ngabujang mak di dieu bae nya seuhan tah budak siga hebat abah di dieu bae nya jeung kula tah atuh paculan-paculan sisi imah goblok teh coba diserang ka mah lain di Pandeglang KTP nama urang Pandeglang tah ieu kolot sugih anak ngeunaheun tapi anak sugih wallahu alam sebagian akhirna ieu anakna disarekan bebeakan ku bapana cicing bae bahkan katampiling sagala ku bapana teu ngalawan ai kos kieu mah anak teh bangkawarah ku aing sia dipasantrenkeun diajikeun deui tapi ternyata sia ka aing teh geus kalojokeun gas ku aing sia dipenjarakeun sia mangga bae abah akhirnya dipanggil hakim sageus dipanggil hakim cak hakim aya naon bapak anak bangkawarah ngahina kukula geus diselidik ka tukang embena ternyata di ditu nama bagus tapi ka abah ieu ka abah beha ku jana kabeh ieu mah lain masalah dagingna lain masalah nanonna tapi masalah penghinaan anak kakolot penjarakeun akhirna si hakim teh keke tanya heula maningan ge proses ulah main penjara bae proses heula geus di imah bae prosesna ulah kudu di kejaksaan mangga proses coba ceng ai maneh saha ngaran abdi abid ai maneh ieu lalakon hirup kumaha mimitin abdi di pasantren ke alhamdulillah malah nambah deui abdi pasantren teh hari ieu titah meuli hulu embe haju kunaon ku aceng di daharan kieu abdi teh boga amanat ti guru abdi hasil masantren meunang nita abah masantren teh hiji eta mata teh ku abdi teh dicokel teh maksudna ngaisyarahan mata abah teh ulah jelalatan bae sebab abah manggeus kolot ge teu meunang manggih nu eplok cendol Pak Hakim asal anu pinarepna gede bae haju ngabanding-bandingnya di imah asana ieu mah lain deui ieu mah rada gedean ieu tah pikiranna kitu bae tah nu badak abdi menang isyarah ti guru abdi cokel mata anak memeh nyokel mata abah jeung memeh mata abah dicokel di akhirat meninggi isyarahan ku nyokel hulung beul cak bapana luhur ilmu siata iya aya teh ceuli pan abah masa popoe teh ngadengekeun dengan gitar bejeng suling teu eureun abah mangkaning abah teh geus kolot mun isuk pageto maot meureun teh ceuli bakal diproses di jero kubur teh ieu teh 24 jam teh dipake sare sabaraha jam dipake ngadengekeun naon sapopoena sedengkeun umur teh meureun 50 60 70 tahun ieu bakal kumaha teh ceuli cak guru abdi ceuli sing hade torekan lumantek ku abdi diisyarahan ieu ceuli embe teh dipotongkeun abeh abah ulah terlalu ngadengekeun permasiatan ih cak bapada luhur oge teh sia tah ilmu teh tah ih pandang bapak eta letah diadu-adukeun kiai jeung kiai ngadu usum pilpres terepeh nu jadi presiden jeung nu jadi wakil geus beres kiai jeung kiai anu can sasalaman gara-gara letah polisi jeung TNI terepeh nu jadi presidenna al mulya nu mulya Bapak Presiden Jokowi dihandap can sasalaman aya anu masyarakat ustad jeung muridna ngancam mun sia teu milih nomor hiji moal di aku jadi murid sia ku aing si itu da geus jadi presiden si ieu na can sasalaman letah ndeu kumaha ieu lalakonna ndeu kumaha batur anu jeuk jadi inohong batur anu ndeu jadi presiden batur luk jadi wakil urang nu ribut dibere sabaraha duit sih sebenarnya Mang Haji Pendi kamari 4 juta ka neraka ya Allah rugi amat
Ya Allah. Ai batur bakal neraka ge mobil, batur bajabatan ieu 4 juta Gusti. Geus ulah milu balik jeung aing sia. Teu hayang aing. Cek dewan nu milu ngaji, moal ngaji aing mah cenah minggu hareup mah mabur sia ka ditu. Hayang ka neraka ulah ngaji sia mabur ka ditu, diajul sia ka ditu, geura modar sia mun teu dibeulem sia. Moal aing mah cenah datang ka kiamat teh moal ngaji, mabur. Teu butuh aing mah kanu teu ngadengekeun Al-Qur'an, mabur sia ka ditu. Legeg ku sia duit sogokan. Ulah mere saya etik-etik acan ka aing kecuali gede. Teu hayang aing geus kitu mabur. Moal khusus salat aing dibere duit kuno kos kitu mah. Aduh, masyaallah. Asana minggu hareup aya dewan nu moal ngaji. Kuari ge ngaji nanti di jero ieu di handapeun Tangkal Ambon. Seseriannya nanti bahasa Indonesia. Aduh, Masya Allah. Tinggal kayaknya balik beta di mobil teh nggak robol jeung babaturan pamitnya nak guys minggu hareup mah yang mal ngaji ulah kitu coba babaturan kiai mah emang sok kitu itu hayang cenah aing greget ka kiai aing digergetan ku sia ngeunah di akhirat teu berat aing mah moal sia. Sakitu bae daripada ke di akhirat minta turung aing pan beuri weh teh kudu boso amat cenah kiai kos nu bakal bener bae boga kayakinan aing mah sok maca Quran bener aing mah sok atuh sok mah sekali-sekali di hareupeun sia sok ge di hareupeun kiai mah jangan teh ge anggeus geus beres geus pokona sabodo dek ngaji henteu pokona sia aing mah teu hayang aing mah ngan kajian hukum mah datang ka imana moal bisa es bisa bebeja ke pemajikan mah eureun wah baru segitu aja udah berhenti cari kiai yang bisa akur dengan kita. Ayo geus ya teangan kiaina bangsana deui bangsa kiai Golkar kabeh ayo geus ngaji sia datang ka olab moal bener sia ngaji geus gitu mah. Nah, konsili kedua pada Juli tahun 381. Lamun tadi 325 di tahun eta kele cuman ieu mah di akhir Juli nah tahun 381 mengadakan deui konsili Konstantinopel. Nah, inilah anu nganyatakeun bahwa cek Tuhan 3 disebut Trinitas. Nu ngamimitian Trinitas adalah Raja Konstantin. Nuanta kamari keur nganyatakeun Amerika ini adalah perang salib ketika Irak eta patung Konstantin teh ditaekeun deui ka luhur lantaran urang Cikupa mah teu nyaho itu bau teu nyahoan isi patung naon cenah deui ka luhurkeun nu nyaho kana sejarah ngeri jasa sial goblok berarti seakan-akan ieu Kristen naik kembali di sisi kenaikan patung Konstantin di Denmark anu melecehkan Kangjeng Nabi coba eta bertubi-tubi ke Islam emang kumaha gitu ketika patung sakieu teh patung Raja Konstantin anu nganyatakeun pertama bahwa Tuhan itu 3 ialah Trinitas naik ka luhur sanggeus ditaekeun di Denmark pelecehan terhadap Kangjeng Nabi urang anggeus-anggeusan geus saha nu hudang apakah hudang di Indonesia teu sebab hanya sedikit yang tahu tentang sejarah di Mesir teu berdaya sebab geus dikaluhan hayu coba di Malaysia teu bisa kukumaha sakitu dihebat-hebat ya sarua bae Asia Tenggara tidak berdaya cuman satu yang mengibarkan bendera hanya Afghanistan Taliban sekarang betul-betul perang Islam perang agama ngomong Osama bin Laden tangkap itu orang yang melecehkan Kangjeng Nabi Muhammad lawannya saya turunkan Konstantin belum saatnya ditekan selama saya dan anak buah saya dan bangsa-bangsa Arab dan kaum-kaum muslimin ini belum mati tidak boleh diturunkan kalau diturunkan akan saya bom kedua kali Amerika turun nu nyaho kan cak aing nonton TV sia neuleuh di mana tuh nunya gara-gara TV biasa gegede HP be diceuli 2 tapi bantu nyaho sia tuh
sieun Amerika Osama nang tangan kos kitik turunkeun deui tangkap orang tertangkap. Saya belum mati dan walaupun saya sudah mati 1000 Osama akan tumbuh. Teu nyahoeun di Indonesia loba Osama. Di Malaysia ulah serius ya. Ya keur carita internasional. Masya Allah orang teu nyahoana naon. Horeng peseturan kelas internasional luar biasa. Maka tidak ada ucapan orang Amerika kecuali tangkap Osama bin Laden. Di mana saja, bawa hidup atau mati, tangkap Osama. Tangan tega pagi muncul deh, turunkan, tangkap, turunkan, terus main seterus-terusan. Ternyata luar biasa. Sampai detik ini, wallahu a'lam Osama apa dibunuh, apa masih hidup. Ternyata kabar terakhir Osama ngomong deh. Wallahu a'lam geus teu kaharti nu mantak cek Gus Dur teh budak. Jangan suka ikut-ikutan Irak, Iran, dan Afghanistan. Udah mikirin keluarga kamu aja, dagang. Kata Gus Dur, lain permainan orang cek Gus Dur tamah. Lain deui permainan anak. Urang hanya nonton geus kebingungan ku ari. Nah gitulah keayaan Konstantin. Iyalah nu baheula mengadakan musyawarah konsili dewan-dewan gereja tahun 325 pertama, yang kedua tahun 381 di ngaranan konsili Konstantin tah nu menyatakan ieu nu kuari diayakeun dina Al-Qur'an ketika Kangjeng Nabi ngajelaskan tentang Isa Al-Masih. Nah kupur jelema nu ngomong kos kitu henteu ditujukeun ka Konstantina tapi ka seluruh umat Kristen di mana saja berada secara internasional. Allah nurunkeun wahyu melalui malaikat Jibril dibacakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuari kurang dibahas ala kadar pembahasan anak ieu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Tah lamun nyaho sejarah nu nganyatakeun innallaha salisu salasah Konstantin pada tahun 381 Kangjeng Nabi na can lahir. Ribut keneh bae unggal negara terutama Yerusalem. Lantaran Yerusalem teh deket Bethlehem, tempat kelahiran Isa Al-Masih. Cek urang Yerusalem teh teu kaharti aing mah pangeran aya 3. Gereja teh dewan gereja Yerusalem teh nentang terhadap keputusan Konstantin. Masa ya pangeran 3 ja pangeran mah hiji. Wah riweuh deui dunia teh, Itali, Roma, Amerika, Australia, termasuk di Eropa. Di urang mah ieu di urang encan kaambeuna naon saat eta mah masih kene cincoah-cincoah. Cepugu agama eta teh zaman harita mah di Indonesia teh can karuhan teh. Encan karuhan bahasa aya ge hiji ti Cina ka dieu tah ti Encek, Hindu, kelenteng-kelenteng laletik mah. Eta teh zaman sakitu can aya naon di Indonesia mancan kukumaha. Encan kacarita. Nah mengadakan konsili dewan gereja anu katilu ngailah konsili Itzulia di Italia deui September tahun 381 untuk merubah tentang keberadaan Trinitas tadi. Tapi tetap lantaran main sogok teh kuat, maka diadakan deui konsili itu Pairul di Italia kene tahun 756 Masehi. Besebelah dia tak 700 Pak setelah lahir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir Masehina 600 sekian. Nah ieu mah geus tahun 796. Tah didinya rada-rada geus ulah dipermasalahkeun cek para raja-raja jeung dewan-dewan gereja. Paus menyatakan bahwa nanti kalau Muhammad dakwahnya besar-besaran, tetap saja kita ini sepakat sedunia seluruh gereja Katolik baheula teh nu pertamana. Awas, hati-hati, tetap satu suara Trinitas, Tuhan 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus.
maka dirubahlah dina Injil Bible nu asli teh tah Barnabas aya bahasa di Indonesia kan dengan bahasa kieu nyata Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Akan tetapi hanya ada satu Tuhan, Tuhan dalam tiga oknum, ternyata hanya satu, ialah Tuhan Allah. Nyana nyebutna kan Tuhan Allah, Tuhan Allah. Gitu teteh. Dengan demikian maka tebuslah dosa-dosa hamba, tebuslah dosa-dosa murid, tebuslah dengan tebusan-tebusan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Nyatakanlah Trinitas adalah salah satu dari pondasi dasar tempat tegaknya agama Kristen. Tailah doktrin anu diperkuat Trinitas hasil daripada Konstantin. Mantap jadi apa kuari? Zina, judi, mabok, boga duit, ditebus dosa teh ka gereja. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Ada hamba dari Cikupa, tapi Cikupa juga perumahan, bukan asli penduduk. Nah, ini dia mohon dibebaskan dosa-dosanya dengan tebusan 1M. Cak nu dijerotnya kurang, aduh tawar. Kuat naon jual beli dosa, tolong aja sa. Nah, iyalah Kristen teu kaharti ku urang sasar mah sasar, teu kaharti ku urang nu dibere hidayah teu kaharti, aya nu teu dibere hidayah atuh kitu bae. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka Al-Qudus Yerusalem tahun 807 Masehi ngaieulah mempersamakan Trinitas sebab ketidakinginan Kangjeng Nabi dakwah anu meluas. Jadi Yerusalem Al-Qudus ieu manehanana terpaksa menyamakan suara Tuhan adalah tiga Trinitas. Masya Allah, ini satu suara sadunia. Dipimpin oleh Paus terus, Paus 1, Paus 2. Nah, tahun gitu sebaraya 809 konsili Aix-les-Chapelle di Prancis untuk menyatakan tetap Trinitas harus diperkuat. Terakhir di Italia deui tahun 1099. Kamari tahun 1099 Kangjeng Nabi Gus dakwah luar biasa. Gus loba nu arasuk Islam deui. Nah, di Indonesia geus mulai Islam lain mulai deui di Indonesia geus pohara jasa Islam dengan kitu wali-wali sanga mulai bergerak nyana di ditu gayakeun konsili dewan-dewan gereja sedunia deui menyatakan bahwa harus hati-hati konsep dan doktrin tentang Trinitas tidak boleh diganggu-gugat deui. Siapapun orang yang mengganggu-gugat Trinitas akan diadili bahkan dibunuh. Iyalah manehanana kekuatanana terus sama-sama dakwah. Kangjeng Nabi dengan para wali na dakwah, gereja dengan dewan gereja na terus dakwah, ngutus sampai ayeuna tahun 2000 sabaraha ayeuna? 2011 atau tahun 1432 tetap terus dakwah teh melalui politik, melalui ekonomi, melalui budaya. Ngan kalah menang pernah di zaman kitu Raden Patah Jaya Islam kebobolan kedodoran Kristen teh jeung Yahudi, tapi hanya sekejap mata henteu 100 tahun acan. Kemudian beralih deui di tangan Kristen sampai ayeuna. Tapi terus main militan dakwah terus. Taliban mah moal eureun-eureun sebabnya nama dakwah menjadi seni hidup. Iran terus dipupuk supaya dakwah jihad eta adalah seni hidup, termasuk di Irak. Kuari geus digoyang untuk didemokrasikan. Tetap baik seni hidup adalah jihad fisabilillah, membunuh orang-orang Yahudi dan Kristen. Itu adalah seni hidup kami. Irak, Iran, kabelah dituna Siprus terus kabelah dituna
itu nu kuari nu jelas adalah Taliban moal eureun-eureunnya nama geus dititipkeun ka anakna titipkeun ka insuna di sekolah di berbagai kegiatan-kegiatan satu hidup itu adalah dakwah jihad titik geus eueuh naon-naon nya nama asal neuleu rambut pirang geus kakerta iya asal neuleu pirang bae percis ka sorang Cikupa bae asal neuleu pirang nah, ini makanan saya ini Lampung nih iya Karim batur mah bisa kos gitu tah luar biasa istimewana ieu boga ieu na ieu naon kadang-kadang gitu keyakinanana madak teureun-eureun terus we Amerika benci kelantaran hese ti baheula militan teh aya bae di Pakistan aya di India aya terus Timur Tengah aya sulit amat untuk mengembangkan asal berkembang tabrak kembang kombas maka diteroriskan dibuatlah perundang-undang lenyapkan teroris di setiap negara aiprak pasantren diteroriskeun coba ndek kumaha ieu entak ketika isu teroris datang ke Indonesia kasieunan kan Indonesia dialog dengan Menteri Agama bagaimana di Indonesia tentang teroris tidak ada di Indonesia tidak ada isuk-isuk muncul Gus Dur siapa bilang siapa bilang di Indonesia nggak ada teroris terbanyak di Indonesia tidak ada Gus Dur urang kersieun ke Amerika besi dibom nyebutkan banyak pandit apa di darah tangan ku wartawan Gus bagaimana itu jawaban nggak salah ya tuh nggak salah kenapa emang siapa salah kalau sedikit-sedikit Amerika itu malah berani kalau banyak nggak berani dia Gus Dur iya atau Gus gitu kan aja bila perlu udah jadi teroris semua dah lalagaan ke ternyata sieun Amerika nu ngomongna Gus Dur coba nu ngomongna urang Cikupa moal percaya panggilkan Gus Dur ka ditu ke Amerika dengan cara politik kunjungan ka ditu keberadaan Indonesia yang sesungguhnya dibejakeun ku Gus Dur bagi dua teroris dan bukan teroris berat sekali cenah di Indonesia tadi Gus Dur kos kitu jasa atuh geus kos kitu bae Gus Dur mah ku cara Gus Dur bae sabodon penting sieun Amerika harus diperhitungkan untuk membom Indonesia harus diperhitungkan terorisnya udah luar biasa satu rumah kadang-kadang teroris semua sabodolah ieu urusan Gus Dur tah boga itu jana kuring ngadenge geus seuri we meureun jana iya Karim nah ieu lah dina Al-Qur'an ieu ngabongkar ieu tah urang kudu nyawa sejarah heula tidinya teureun terus bae musyawarah dewan gereja dunia selalu dan selalu nah di samping geus pas trinitas tilukan permasalahanna satu tentang ketuhanan trinitas geus diakui oleh seluruh Kristen baik eta Katolik maupun Kristen maupun Protestan eta nggak jadi kitu ge baheula teh akibat dari perpecahan ribut besar-besaran mantap jadi bae tilu. Nah, geus kos kitu, nah iyalah tentang dakwah-dakwahna, pembangunan gereja. Nah eta teh konsili deui di Roma kuari selalu di Itali. Terlepas di antara dua bae, Yerusalem, Roma. Mantak Yahudi moal eureun-eureun itu aya Yerusalem di dinya teh geus dipatok. Mantak lamun urang bacaan Bukhari sarahna moal eureun perang mah ke perang besar-besaranana perang dunia ketiga ieu mengarah ke agama pembunuhan anak ngebunuh bapak ngebunuh anak pamajikan ngebunuh salaki ngebunuh salaki ngabunuh pamajikan eta teu kaharti ku ari mah kok bisa kitu sih lantaran motifna kurang can kapanggih kakarak dibere sakieu doang ge heran di Libya kok rakyat jeung rakyat aneh ribut heran teu kudu heran lamun geus paham mah naon sababna nu mantak teu kudu heran lantaran pemerintahanna sebagian dibeli ku Amerika sebagian deui tetep ka itu Muammar Gaddafi rakyat dibagi dua dibeli ku Amerika pro Amerika dan pro Gaddafi